وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وأقيموا الحج والعمرة لله إلى آخر الآية. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نفع علم العلماء guru makhluk anu ilmu jembar panalan khusus kesana Aceh Hadratul Mukarram kesana Kunani Hajinan Cece kesana Kunani Haji Azhabib Parantos Maparing Perum Samsuna halus dan dalan sadayana para asatid wal asatidah, para guru-guru khusus bersama Bapak Kepala Desa Pulau Hadir Landah Bina Sanatia di tengah sadaya aparat setempat, bil khusus calon Bifullah Bifur Rahman Ulwa wa Maman Rauf wa istri Saudara Sidneng anu bade angkat sadayana jamaah hadirin wal hadirat ikhwafillah. Lamun dipayung dan sami panjatkeun puji rabbana syukur kama Allah. Zatan parantos maparingkeun sagala curahan limpahan kautamaan keberkahan kajembaran nikmat demi nikmat karendak parang surga sadaya. Bila khusus nikmat yang paling agung Rahim bagi kadang detik yang masih kurang dipaparingkeun jatah Yusuf menghirup udara segar kumelenang di jatah pawenangan ini. Harapan mudah-mudahan sisa-sisa Yusuf sang sadayana di amat-amat bakti di mana wae maju kumahawal. Bahkan setiap mudah-mudahan parata Allahumma tawbil umurana wa ahsin a'malana. Ya Allah, panjangkeun Yusuf di sadaya kalawan saekeun amal abdi sadaya. Amin ya rabbal alamin. Nikmat kalimpaan Dugi kadang detik ieu urang netepan dina iman Islam saja menjadi dasar fondasi urang beramal, berucap, berbudaya. Langkung eta iman Islam singkat sangat dugi ka wafat. Daya kematian yang paling indah ketika seorang hamba menghadap Allah Jalla Jalaluhu, Allah Rabbul Alamin. Nyata maut, nyata iman, nyata Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jeung obat araran jeung ulah maut kecuali maut dina nalika pasrah sadra sumberat diri maut dina Islam. Mugi urang sadaya sing kapontal husnul khotimah. Nikmat paling dalam urang ditakdirkan membuat dari wajah muakalah menjelasan dina iqamah insyaallah fil berkah. Disagedekeun membuat dari menjeunkeun kali mimpitan yang berpaduh kali-kali demikian kuat mulia muatan ukhuwah silaturahmi di antara saudara sadaya supaya tumbuh sikap yang sifat saling asih, saling asuh, luntur sikap yang sifat saling jasa, saling gesek, saling gosok, hasud, dengki, sum'ah, su'udon, segala ruhid rulujit mupasolehah dinaman berharap kurang sanes ngumpul ngariung dina yesak. Tapi ia iman oleh sing dari saksi, bahkan parat-paratan ketika akhirat. Jaga dia bil kiamah urang diri ke Allah. Bari kami curang, kapacoran kana cara rahmat Allah. Silung tukar kayuan, sinenja keberkahan berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kadua ibu bapak bisa gadikan hubungan marium anjeunkeun kali mimpikan sadayana anu rawuh hadir lenggah dina yesa. Di
dina meninggalku meninggali lentur kalbu mengrasma suci hati sadayana disuguhkeun rampak jajak pangulungan bil khusus atas anakun tua pokoknya naik jamaah umroh di dalam itu pada insyaallah tapi 18 wanginya subuh malam mingguan subuh dan mingguan insyaallah pada jamaah dengan ulang sadaya anjeunna pada ngalaksanakeun ibadah umroh perintah muqaddasah perjalanan suci hiji ulang sadaya naon margina Rasulullah dina urusan doa mah anjeun minta disawari sabab anjeun teu aya terang doa dina lisan jeung mulut anu mana anu bakal dijabah dan gedor pintu langit narobos sampai ke hadratul kursi kata Rasul dina urusan doa anjeun minta disawari ibu doa halaqah martabat doa yang paling tinggi adalah doa Rasulullah, doa Rasulullah. Nomor kedua ayat selevel mana dirinya doa ibu lama. Asal Rasulullah doa ibu jeung bapak kan jadi anak. Doa Nabi ala umatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Tak kuranglah sungkan pada nawan wae pada kumaha wae nyebutkeun doa ibu lama. Sebab doa selevel jeung Nabi. Rasul doa ibu Rama kanu jadi anak. Doa Nabi ala umat seperti doa Nabi kepada umat. Kurang dapat ke ayat Rasulullah. Yang kenging doa Rasulullah salah satu cara namanya kurang bersolawat ke Nabi. Maka saudara Nabi sahaja man bersolawat ke kaulah usah bersolawat. Maka dijawab ku kaulah saya sunah Allah ciptakan malaikat menjaga makam besar kaulah neng buat di Madinah di Raudhah ya malaikat makam gaduh sensitif hanya mendengar dan merekam umat kaulah sholawat hatta arja'al ard sampai pelosok bumi dimanapun termasuk di Pangilingan, di Paningkira, di Panaga, di Cibulu walaya istilah sinyal rasa malaikat menggoreng seluruh malaikat. Maka ketika umat kaulah bersolawat ke kaulah, kata malaikat memanggil, ya Rasulullah, si Anu bin si Anu solawat pasalnya. Ulan bin Ulan salat alaihi. Maka umat ini kaulah menjawab, wa ajabahu. Dijawab, mendapat jawaban tina nabi berarti mendapat doa tina nabi langsung. Doakan ku nabi dirina, keluargana, kasabna, hidup dan kehidupan, bahkan agama, dunia jeung akhiratna, semua urusan. Dilakukan urang supaya doa nabi pancing sholawat. Respon. Kedua, nomor katilu aya doa martabat anu mana levelna doa jamaah. Ngariung kumpul sa Rasulullah. Jelema 40 leuwih 40 ngageder dina halaqah memanjatkan satu permintaan. Maka eta martabat doa wali seperti doa wali nu mesti kenging pangijabah paresponnya. Ya lampu waktu jauh. Sadayana masyaallah. Dia ulang teh nyebutkeun. Dina walimah teh dianjurkeun ku Allah. Jadi aya nu disebut budak lahir ka alam dunya. Mana walimatul akikah budak dikitan apa ngumpul ngariung walimatul khitan urang gaduh budak dikawin ke ngariung dua keluarga minimal walimatul urus urang bari centar angkat tadi wadah disebut wadah tadi makan sapunna dan teh urang disebut walimatul sofa baik walimatul akikah, walimatul khitam, walimatul urus, walimatul sofar saja binti walaupun dalam bahasa asli makan-makan tetapi tujuan kumpul ngariung teh nah himpun kekuatan doa personal jeung personal
ngegedor pintu langit bersatu permohonan dan peratapan, maka kategori seru Nabi saha jalma nu ngariung dina halaqah dina majelis lebih 40 jalma, maka seperti doa seorang wali lu mesti pangijabah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa aminan wa. Neng aminan neng. Daripada sekali ibu bapak sekali. Sehingga mana Pak? Fokusin urang. Katilu hamba Allah ieu anu bade angkat kalaksana ibadah kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu umratan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanbahum dhanban maghfuran wa amalahum amalan mutaqabbalan wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alimah ma fis sudur akhrizna ya Allah minadh dhulumati ilan nur jawadakallah bittaqwa amin ya rabbal alamin. Lantas kadoakeun indah eta doa hiji nyuhunkeun ka Allah ratapan Allahumma ja'alhum ya Allah jadikeun aranjeunna domirna dihungkeun langkung di dua ya lu aranjeunna wa aman dede neng hiji perharapan urang umroh anu mabrur ibadah anu mabrur anu dinisbatkeun ka haji jeung umroh biasana mabrur aya 3 kategori seulama. Hiji ibadah nu mabrur teh husnul istiqdad kudu hade persiapan hade perencanaan bahasa manajemen mah planning. Sabab lamun gagal membuat perencanaan maka merencanakan satu kegagalan. Dina agama Bapak husnul istiqdad hade persiapan ilmu nu disebut manasik haji jeung umroh insyaallah di KBIH di travel atau opak kali dipaparinkeun manasik ilmu pokokan jeung ilmu praktekan di mimiti syarat haji rukun haji pasunatan umroh sunat wah sadayana di becer beas ugi ka praktek Masya Allah. Kedua persiapan naon artos naon disebutna maka ketika Nabi diaras ya Rasulullah naon anu disebut istitoah baik dina haji maupun umroh maka mana itu azad wa rahilah zad itu bekal rahilah rihlah perjalanan jadi perjalanan aman perjalanan menjanjikan nyaman itu Pak kita mata zad wa rahilah eta teh dipersiapkeun urang ongkos upami ayeuna haji kacan tujuh digodog bagi ka tadi teh cacat kelak bagi ka balik menjatuhkan pemerintah 68 juta 900 sekian hampir 70 juta jadi awis ayeuna haji teh tahun payun porsi teh 50 juta bahkan dipangkas deui mungkin hanya jadi 30 hari atau tadi 40 hari lamun ibu bapak daftar tadi sudah menadi ayeuna minggu ayeuna ngantos wae tulisna 22 tahun berhaji 22 tahun Pak eta teh daftar mah komandan teu kira ayo kita haji lain ala daftar 22 tahun komandan teu bener masyaallah tak sederhana umroh awas udah perjalanan persiapan nomor kedua ibadah anu hade disebut husnul idai hade pelaksanaan ieu babagan fikih teknik disebut manasik. Nomor katilu ibadah nu hade mabrur teh mana husnul ittisal kudu hade sabadana follow up tindak lanjut jadi baik rangkaian haji maupun rangkaian umroh kudu aya asar bahasa santri mah naon asar teh tapak
Kabawa semua perjalanan diri itu membentuk khairum mima'ani, lebih hari akhlak, watak, kotak, awak, sikap, sifat semua dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ada kualitas, kuantitas, jeung kapasitas kahadean anu lebih anjir, lebih hebat tibatan saparan kosna ini sameme. Itu akhlak, watak, sikap, sifat nu akhirnya disebut khairun limakani. Salah satu ciri mabrur adalah lebih baik daripada sebelumnya. Kualitas, kuantitas, kapasitas ibadah. Doakan kurang saya. Tadi Gusti jantenkeun ya hamba salira anu bade ngalaksanakeun anggap umroh nasi mabrur. Amin. Amin. Wa sa'yahum sa'yan maskurun. Gusti jadikeun sa'ina maranehanana eta talon tamu-tamu salira teh sa'yan maskurun. Sa'yan itu sa'i itu dua makna. Hiji antara sopat jeung marwah anu termasuk rukun umroh jeung rukun haji. Sopat marwah 700 meter, 400 meter, kali 7 2.800 meter. Mun di papah di dia kurang lebih kajang dihijikeun. Jadi bener 400 meter sopat marwah sopat sa'i. Dina sa'i bahasa umumna semua perjalanan anu nyangkut kana ibadah haji maupun umroh maka itu disebut sa'i. Wah, seujang kan? Siapa jeung sing mare umroh tadi buka kebon Pak. Sawu. Kumaha ujang? Kumaha ye nanti jeung ujang habi mangkewe nanti saja beda ye besi mah jeung saya. Ini saja beda. Eta teh jang sa'i berjalan. Oh jang kewe urang kecil gedung yeuh. Kan kadeten kang ditenkeun ka tempel. Kadeten maksud eta sa'i. Nepi ka urang kaditu kadijeun paspor, disuntik meningitis, kabang lamun hajian, manasik kaditu kadieu. Kemudian sampai urang berjalan sampai di situ bahkan balik nepi ka lembur, semua rangkaian perjalanan itu disebut sa'i. Maka didoakan ke orang sa'yan maskurun, ya Rabb jadikan semua perjalanan salina perjalanan dia maskurun lubinuh rasa syukur ke Allah. Ibu rek syukur ke mana? Lamun tercabut dina semua perjalanan dia rasa syukurna, wah tercabut, kehilangan kesempatan emas di Allah yang sangat berharga. Namun sababna ibu lamun haji ayeuna teh ibu dipaparingkeun porsi komo kamari waktu pandemi kan ukur 48%. Punten, lamun ibadah haji rek teh syukur kumaha? Hiji penduduk mewakili 1000 penduduk. Itu kesepakatan Islam. Oke, organisasi konferensi Islam sedunia, negara-negara Islam. Maka 1000 penduduk diwakili oleh hanya satu orang jemaah. Maka lamun Indonesia 250 juta, maka itu 250.000 kamari dipangkas 221.000 berikut TKHI, TPI, TPHD, TPHI petugas disebut. Jadi 221.000 ayeuna teh sabab penduduk Indonesia 221 juta. Jadi satu orang mewakili 1000. Jadi lamun aya nu didieu panyingkiran bener. Satu orang berarti mewakili palurah itu 1000 orang penduduk. Rek disyukur kumaha? Dipilih jadi tamu Allah. Sedangkan anu ibadah haji jeung umroh tamu Allah, segala sesuatu anu dinisbatkeun ka Allah mulia apa? Mana? Masya Allah. Aya masjid disebut urang teh rumah susun, rumah mewah, rumah RLST, aya residen, saja bina. Tapi aya nu disebut rumah Allah, Baitullah, mulia melebihi rumah-rumah yang lain. Bener, aya nu disebut utusan, misalnya utusan palurah, terus utusan bupati, utusan presiden. Tapi ketika utusan Allah, Rasulullah tinggi dinisbatkan ke Allah. Aya tamu istimewa.
Aya nu bisa sebelum tamu, aya kamu tadi undang garong. Masya Allah. Tapi ketika dinisbatkan ke Allah, tamu Allah, duyufullah, duyufur Rabbin, istimewanya luar biasa. Sedangkan anu disebut tamu Allah, saudara Rasulullah, salah satu biji walillahi ta'ala. Ayat ini golongan jalma nu kagolongkeun tamu Allah. Jadi lamun Allah pribumina eta jalma nu jadi tamu na tilu golongan. Ibu bujeng-bujeng tamu na Allah, urang lagi nampak tamu Pak. Nepi ka aya ikramud dhaif ngamuliakeun tamu. Eta teh tamu manusia jeung manusia. Adab-adab tamu mana sallallahu saha jalma anu nyuguhan semah mangka itu zakat rumah bahkan didoakeun ku para malaikat. Ingat itu. Nomor kedua lamun urang nganterkeun tamu nepi ka gerbang keur kuwi mangka saur Nabi mana inna min sunnati nabiyyin saestuna ti para sunnah para nabi ma'adoi mahu ila babidar lamun nganterkeun tamu nepi ka lawang pantok. Pak, lamun ibu kata tamuan dianterkeun urang nepi ka lawang pantok eta teh sunnah nabi. Tinggali dina dulu nasihin bang tamu dipreteli deui ku nabi saha jelema anu nganterkeun 7 lengkah tamuna nepi ka lawang pantok ma'adoi bahu ila babidar mangka ditutupkeun 7 pintu neraka. Saha jalma nu 8 lengkah nganterkeun di lawang pantok kana tamuna mangka dibukakeun ku Allah 8 pintu surga. Mangka hormat tadi diberikan ku Allah Subhanahu wa taala min ayyi abwabi minal jannati syarah dina 8 eta hayang asup dina panto anu mana wae asup ka kami. Kan eta kana urang tatamu teh nganterkeun derek 7 kagok mending 8. Nu 7 nutupkeun pintu neraka 7, lamun 8 bonusna dibukakeun 8 pintu surga. Eta teh tamu manusia. Da aya urang teh kasemah teh semah tamu teh di sapatu ke dong bodi reun cukup teh dibubutkeun atuh eta teh pangkong lain atuh pokok ngomandakeun akan sampai ke cereutan ku ieu. Masyaallah. Ieu kamu tamu Allah. Jadi lamun urang berbicara tamu Allah, Allah pribumina, Allah nu ngajamukeun, ngajamukeun naon? Ku berkah, kebaikan, ampunan, rahmat, kemuliaan, doa malaikat semua. Hebatna istimewana tamu Allah. Sebenarnya saudara Nabi tadi salah satu biji wadilah kita amatin. Biji rajulun dakhala masjid la yadkhuluhu illa lillahi ta'ala fa huwa duyuf rahman hatta yarji' min ahlihi. Jalma nu lebet ka masjid bari karena Allah maka eta termasuk nama Allah hatta yarji' min ahlihi sampai mereka kembali berkumpul jeung keluargana. Amin. Kita urang teh tamu bari silaturahmi, bari ngaos, bari ngadoakeun, bari men kadoa, bari urang bukakeun panto pamampura. Sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui. Bahasa santri mah pardu kasambut sunat kalampah. Ceuk kowe jika jalma mana leho kasusut, kumis kadukut, barulah jadi bari ngaji, bari silaturahmi, bari ngadoakeun, bari men kadoa, weuh gini Pak. Tamu Allah sadayana lebet kamu. Nomor kedua mana anu jadi tamu Allah? Rajulun jarra akhul muslim. Jarra ay bimakna silaturahim. Urang Pak, urang silaturahmi. Anu menunjukkeun mukmin, silaturahmi pribadi jeung bojo kuna adieu masih kuat silaturahmi sadayana masyaallah lengkahna saur Rasulullah. Wa ma khatwatin min khatwatani ahabbu ilallah. Teh semata-mata jelema lengkah ana 2 lengkahan. Mangka ieu 2 lengkahan tidak dipika cinta ka Allah. Hiji khatwatin ala salatil mafruḍah. Kalengkah jalmi menuju ke masjid berjamaah. Nomor kedua khatwatin ala silaturahim. Menuju salat silaturahmi. Mangka eta lengkah lain anu murah jeung mubah. Kulli khatwatin hasanah. Fatwatul awal turbau darajat, fatwatul akhir ghufiralahu dzunubahu. Lengkah nu kahiji diangkat darajat. Setiap langkah dihitung pahala, nu tercatat dina maktubah. Jeung lengkah anu lain diampuni berguguran dosa-dosana. Dasar silaturahmi eta.
Bahkan seueuh silaturahmi jelema dihampura beres aya ulil waladat umum seperti bayi kukatara dilahirkeun di rahim indukna. Hebat dasar melengkah silaturahmi. Nomor katilu mana menjadi tamu Allah. Rajulun kharaja hajan awi tamaron. La hajan awi tamaron lillah. Jelema nu kaluar ti imah jengkar manehana nami ngalaksanakeun haji atanapi umroh, teu haji atanapi umroh lillah kecuali karena Allah. Bahwa dulu Rahman itu termasuk tamu-tamu Allah Maha Welas hatta yarji min ahlihi sampai berkembali dan berkumpul dengan keluarga. Ya tamu Allah. Gini aku di ditu diharga cek kuat jam. Lamun dua jadi tamu Allah, terus rek naon susukuh di Allah. Maksudnya kapan kuat geus lungguhan ke tamu saja bin. Oh, syukur. Rek bersyukur kumaha tadi hiji susungguh di Allah bertamu Allah anu kudu disyukuri. Ibadah diberkahkeun dilipat gandakeun ku Allah. Amin. Ibu Pak, mun urang salat di dieu masjid cenah Al-Hikmah. Karena saya merosot, wah ke Masjid Al-Jabar menang Ridwan Kamil berapa Peparahuan malurahnya sudah teh kita oh geus beuteung sing ada ka Al-Jabar deui cenah ceking jauh beda na tempat mungkin salat di Tajum sarua bae teh 27 rakaat di dia sarua jeung di Al-Jabar. Tapi ketika di Madinah wa salat, ketika di Mekah wa salat di masjid eta di Baitul Maqdis masyaallah Rasul ngadeg ka dina mimbar beres renovasi Masjid Nabawi. Maka ari retorikana ya sahabi hei para sahabat kaula fa inna salati fi masjid hada lamun anjeun salat di masjid ieu artinya di Masjid Nabawi afdalun leuwih utama keur anjeun tibatan alfi salatin lebih baik tibatan 1000 rakaat dibandingkeun bi ghairiha salian di Masjid Nabawi illa antum salat di Masjidil Haram kecuali lamun aranjeun salat di Masjidil Haram fa inna salati fil Masjidil Haram jeung lamun anjeun salat di Masjidil Haram afdalun leuwih utama timbang 100.000 rakaat fi ghairiha dibandingkeun jeung di luar Masjidil Haram. Ibu 1000 rakaat jadi lamun di dieu ya 54 kurang 27 kali 1000 buat di Masjidil Haram sarakaat sarua jeung 1000 rakaat di dieu cing saha di dieu jamaah nu kan salat saputing wa 1000 rakaat dan 50 tahun. Masyaallah kantos ibu-ibu masyaallah 1000 rakaat kana sakumaha ulang butuh energi kudu masyaallah pambar raya dibere tarawih we kalurah 23 rakaat kudu Allahu Akbar. Ya rakaat kaji keur Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mah alahir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kok 1000 rakaat afdal. Ini keberkahan. Jamuan lipat ganda pahala. Ibu bener tahun umroh 5 dinten di Madinah. 5 bener kali 17 rakaat. Bener kali sarehu itu teh sarua jeung 18 tahun 81 tahun ibadah. Urang ka Masjidil Haram Pak 5 dinten di dinya nyawa paket umroh 12 dinten 5 dinten di Mekah 17 kali 25 derajat bener kali 5 kali 100 itu boga pahala sarua jeung 381 tahun ibadah. Hebat cik saha ya boga bonus seperti itu. Ini tamu-tamu Allah anu dihargaan ku Allah jamuan bahwa sing sehat itu amin. Nomor kedua naon jamuan di Allah Subhanahu wa taala punten dosa diampuni mentak didoakeun tadi wa zanbahum zanban maghfur Gusti jadikeun dosa-dosa aranjeunna dosa diampuni urang teh salah satu hikmah ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh teh hayang dihampura dosa. Ada surah Nabi di surat Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u. Ayah ibu
di bahasa Arab istabik. Ya sari. Istabik itu kerahkeun pagancang-gancang, ngerahkeun sagala nu aya dina diri. Tapi ketika berbicara syari'u kompetensi, semua anjeun berkompetensi, kerahkeun nu aya dina diri jeung nu di luar diri. Naon? Nu dina diri kekuatan mumpun kuat, mumpun jajan, mumpun sehat, mumpun orang, mumpun wani, mumpun hayang. Hakikat nama mumpun hirup eta potensi diri. Nu kadua kerahkeun sagala upaya usaha disebut sumber daya. Mana sumber dana, sumber daya duit segala rupa mangka kerahkeun eta ilama biratin mirabbikum wajana keur mendapatkan ampunan di Allah. Urang lamun cilaka kembali ke Allah dosa kabawa mah uzubillah teu beres di alam dunia mangka hayang beres di alam dunia. Semua dosa-dosa orang tidak ada yang tidak berdosa, tapi eta tebus dosa. Bagaimana seorang pagancang-gancang meraih ampunan di Allah? Salah satu namanya kajen ku harta, ku harti, ku pisi, ku pase, ku pesa, semua masya Allah. Mangka ieu salah satu hikmah umroh rek ngagugurkeun dosa. Bainal umroh al umroh ilal umroh kaparomah bainahuma, ya antara umroh jeung umroh ngagugurkeun dosa di antara duana. Jadi lamun urang dia aya istilah hayang kumaha urang umroh jeung primados urang sawal Pak gitu. Terus enak saya urang langsung di 24 di jeung haji jadi sawal hari Oktober November nusa pun adi kamari tinggal keneh. Oke, Habib. Urang sampai primados jamnya dan wah, engkau masih ada itu. Amin. Dan cengeng, amin. Dan apel, amin. Sudah apel. Benar-benar banget, masya Allah. Jadi lamun urang kunaon can haji can datang, jam haji. Mari mangmah udah loba keneh dosa, sakeneh ulin, jelema borong ngomongin. Terus kumaha kira-kira daftar umroh jeung haji teh? Kewe, geus teu resep ulin, geus teu resep naon deui budak diteukeun masya Allah. Jelema borong ngomong keneh mangmah ieu nasaha nu ngajamin. Jelema anu geus ka ditu teh nu daftar haji jeung umroh teh adalah jelema anu geus bersih-bersih tina dosa. Justru salah satu tujuan haji jeung umroh teh rek bersihkeun dosa. Jeung lamun urang rek ngadaguan bersih, rek nepi ka iraha. Urang ngarasa jelema jadi bersih dosa. Justru salah satu tujuan al umroh ilal umroh ma bainahuma kafar. Ya antara umroh jeung umroh teh ngarupakeun suci tina dosa jeung pembersih tina dosa antara umroh jeung umroh dua itu. Allahu akbar. Urang teh hoyong bersegera memenuhi ampunan Allah. Ku harta hayang jadi ampunan, ku badak hayang jadi ampunan, boga ilmu hayang jadi ampunan, boga segala sesuatu sumber daya, sumber dana hayang jadi ampunan Allah. Tujuan urang dibebaskan tina dosa. Maka kuatan bahutan ban maghfur. Rabbi ampuni cilaka lamun jelema dosa na kabawa ka akhirat kudu sampai ditebus ku neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi ketika ditebus ku Allah, ku harta, ku ibadah, ku dan ilmu cara Allah ngebersihkan dosa teh Kang Ade ayat 13. Ingat, hiji aya dosa nu dihampunkeun ku Allah ku tobat jeung istighfar. Perbanyak tobat jeung istighfar ya. Urang tobat istighfar matak saurabi man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasan. Sahaja man maca eta astagfirullah 3 kali ghafarallahu lahu dzunubahu walau kana sabalil bahri, diampuni walaupun dosanya sebanyak lautan. Sahaja anu dina awal pagi atau nabi awal sore nak maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Halawanku keyakinan maka moal maut kecuali surga diampuni dosa-dosa. Jadi sedengan istighfar
Bener. Aya dosa itu bisa dibungkus ku istighfar, baru dihampura ku Allah lamun eta jelema dina musibah. Ari musibah jeung dosa aya dua, hiji aya musibah dohiri mana anu dilakukeun ku urang ku jawari dosa eta sampean urang boga dosa jang kajong roh kajelema tengkap-tengkap kana maksiat berkareueun kol urang cabe kalau pakai abego pemajikan tarung sing utang lagi tinggi saja bina pamerek keluar di imah teh pelurah aya kucing dina baru disemak nyingkap serem anjing cek kucing oh ya jelema make kucing disebut anjing cek kucing daripada eta suku dikambekeun kana jahanam eta ditumparakan ku Allah mana make jeung dijalikeun make jeung kacugah make jeung diceke make jeung kana kenal eta musibah anu keuna kana jawari sabab dosa dilakukeun ku jawari ku anggota badan mata musibahna musibah gitu aya dosa anu dilakukeun ku nurani maka eta disebut penghalang makrifat ka Allah disebut hijab nurani bener Pak jadi selalu saya itu matailah dina hikam. Jadi aya dosa anu dilakukan ku jalema ngahalangan makrifat ka Allah mana leungeun jeung sajamina eta ngahalangan hijab disebut hijab zulmani. Hijab zulmani teh hese urang makrifat ka Allah ku sabab dosa-dosa. Leungeun ieu teu karasa pasal aya di kostrat Pak dangdut jeung sajamina pingkeun pemuda ti dieu. Ade teh jeung lawan gitu. Hayu cenah bisa orang eta kumuli bermalikeun orang ya. Kan bisa baca kan poe gara leungeun teh ngope panganan bujur geumpeur tah eta teh daripada dikeremakeun mangka eta hijab zulmani make jeung dicengklak kagencet kasulut aya deui dosa nu ngahalangan makrifat ka Allah mangka ku hate di mana leungeun ieu leungeun hate sok keluar ka batin suku hate sok keluar di mana hasud dengki sum'ah suudzon riya takabur ujub semua numpuk dirinya yang halangan makrifat disebut hijab nurani penghalang dina nurani mangka daripada hate eta dibeuleuh ku Allah dina neraka sabab aya hiji neraka anu nyai nepi kana hate disebut khutamah mata surah Allah wa ma adraka mal khutamah anjeun naon da naon disebut khutamah naon Gusti narullahil muqaddah allati taqtaliu alal afidah seuneu dihurungkeun jutaan tahun nepi ka membara menyala lamun disebutkeun eta neraka nyari nepi ka hate jadi aya neraka nyari nepi ka hate bongan eta hate pinuh ku dosa waktu di alam dunia mangka hoream urang dina neraka nepi ka nyari hate muslim masya Allah maka dibereken musibah Allah mana musibah hate naon ieu dikhianati nyeri hate dibohongi disakiti di-PHP-i Allah itu Pak didolin dikhianat ajangan dinaon diteunteuinganan dibohongan ditipu nyari kana hate teh palurah eta sing jadi kiparat karena dosa-dosa hate kitu musibah aya dosa Pak nu teu bisa tobat jeung istighfar teu bisa ku musibah baru dihampura ku Allah lamun eta jelema dari geuning mangka sekecil apapun sakit bahkan saur Nabi demam naon demam teh hareeng terang hareeng ibu panas dingin hareeng eta nu lauk dina kaleng hareeng hareng apa? Hareng terang Cidatar mah BPJS yang terang BPJS batu pilek jeung salesma. Naon BPJS teh? Batu pilek jeung salesma. Salesma teh singkatan ya. Salesma saluran leho macet. Eta teh ibu tenang demam saur Nabi demam lawan panas tiris muriang eta teh dipanatin abwab jahanam. Jadi setiap mukmin anu pernah muriang disalametkeun ku Allah dina nyebrang siratal mustaqim tina hayapna abwab jahanam. Masyaallah. Komo lamun urang dipaparinkeun gubernur anu parna mata lamun dibere kerik ulah bae komo alai makam serupai
tenang Pak. Oh Gusti ieu kiparat daripada dosa kabawa ke akhirat mending abdi dibere kering nampak sabab dina kering na sobarna itu adalah kiparat dina dosa-dosa. Loba jelema anu digangayong ku Allah kering geus kitu lilana harapan naon Gusti ka Allah kembali ke Allah tanpa dosa sebab semua dosa-dosa geus terbersihkan dengan parah dan parah sakit. Cik mending mana ribuh ka surga dan jeung cager bari loba duit ka surga. Halo. Cager loba duit ka surga. Anaun urang kudu. Aya dosa nu teu bisa dibungkus ku tobat jeung istighfar, teu bisa ku musibah, teu bisa. Ya, kudu baru diampuni eta jalma punten lamun ngalakukeun amal kahadean. Bahkan surah Allah dina Al-Quran mana innal hasanah yudhibus sayyi'at saestuna setiap amal soleh mupus karena dosa perdosaan ieu ngahiji antara adilna Allah Rahman Rahim jeung gopurna Allah. Alurah lamun berbicara adilna Allah kieu urang adil surah Al-Quran melak sampai ke hiji sasiki cenah ditu ay cang-cang teh hiji teh belum tumbuh nah dina satan kala eta aceh tumbuh teh hiji bak cabe teh ari dibuka tadi rasakeun dah hiji deui cikina cek urang teh gustina ya abdi melak sabe ngan hiji buahna teh kali berset dengan hiji cikina surah Allah itu adil maneh melak hiji kaula maneh hiji adil adilna Allah tapi ku Rahman Rahimna Allah mangga hiji jadi 7 mos pasakal. Jadi ketika jalma ngalakukeun kahadean amal soleh lain ukur pahala, lain ukur hasanah, lain ukur kahadean, lain ukur rahmat jeung ridho, tapi sekaligus di dalam itu juga Allah mengampuni setiap dosa-dosana. Iya, itu dimaksud ayat innal hasanah yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya setiap amal soleh mupus karena dosa. Tapi umroh urang melakukan amal soleh hayang lain surga wungkul, lain hayang rahmat wungkul, tapi sekaligus ampunan mata keluar jeung Nabi al umroh ilal umroh kafarah bainal umat antara umroh jeung umroh merupakan kiparat antara dosa dua-dua. Jadi tujuan anak urang sadayana ka itu salah satuna hayang diampuni dosa rek bersih kitu. Jadi lamun urang ngadaguan bersih tekan itu rek antar umroh jeung haji teh engke we geus bersih geus diresep ulin geus diresep abdi-abdina ayeuna mah sampenya beunang rek iraha atuh nepi ka yakin gitu. Itu wasari'un ila magfiratin min rabbikum anjeun kudu pagancang-gancang naon kerahkeun supaya usaha ikhtiar maksimal jeung optimal raih ku harta jeung hati fisik masa geus besak semua digunakan keur meraih ampunan Allah ulah sampai dosa kabawa ka akhirat. Nauzubillah min dzalik nabi kan beunang ku neraka tuh jadi 13 Allah maha punten dosa ke akhirna mah rahmat khusus. Nah rahmat khusus teh Pak. Jadi Bapak bahasa daya mana rahmat khusus teh? Allah memberikan amnesti ujug-ujug si eta teh gering karena loba dosa. Sehat we minta dihampura istighfar jarang. Lakukeun amal soleh kurang. Dina sakaratul maut ngareunah di alam kubur tapi loba duduk non dosa tapi diampuni. Naon sababna? Ku Allah dijelaskan dina 154 nah dina surat tadi mana wal afina aninnas jelema nu asak hampura ka batur mata ieu mutualisme simbiosis lamun urang hayang dihampura ku Allah diberi rahmat khusus kade sing jadi jelema asak hampura ka batur. Amin. Aya jelema teh kapan teuling geusiah-geusiah ya manehna nu salah can datang nyemah sujud dina indung subuh sadung hungkung alam demak yakin jeung haji ya Masya Allah bibi mah nyeri ku eta saking nyeri na bibi ku eta bibi mah ngadu kalau Gusti abdi nyeri ruku badung raku lemah cadu kudu ngawuh deui cadu kudu patanya deui cadu kudu padal beungeut deui cadu kudu nganyang deui saksikeun saking nyeri Gusti abdi ku eta abdi malah maot hayang jadi danaon hayang jadi juring rek dicekek sak wae jelema nu dasar hampura satur mah pancet mau teh hayang asup surga ieu mah hayang jadi juri
Yang jadi juri. Bener, dekek tatama. Allahu Akbar. Mataksar Allah. Oh, sahabat jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala menangkan wal afina anin nas jalma anu sok asak hampura ka papada manusia. Jadi sabda Allah maneh teh loba dosa terus tapi boga akhlak istimewa dina jiwa anjeun maneh sok asak hampura ka batur maka di alam akhirat oge ku kaula ujug-ujug di hampura ku Allah maka urang meunyi kehelaanan hayang menang rahmat khusus ujug-ujug di hampura tina dosa urang sementara urang tara asak hampura anu sejen kitu kira-kira tadi disebut rahmat khusus jadi 13 nah kan belah nu langsung ditilur ancelok K13 salapan mah insyaallah wakos lain dan cara Allah ngapunten dosa salah satunya ibadah mata kurang umrah atau umrah kekemas sallallahu Rasulullah mangkalamun anjeun wudu sumah sinal wudu sampurnakeun wudu kemudian seiring dengan bulan paliak silyadahu di kumah dan kedua maka seiring air terakhir dina sela-sela dosa-dosa tangan itu terampuni urang intin sakmin secai spray urang teh seiring dengan tetesan air akhir maka dosa-dosa hidung jadi ampuni kok ngamarukan kitu urang teu boga dosa urang teh kadang-kadang dina pangamun mariung jeung batu sama-sama ari maneh madut astagfirullah dusun sudut naon sedejeng nulungan wah parere omong demi Allah urang juring nyalahkeun juring carengkeun teh cek juring teh nah ada urang kitu urang kitu geus diomongeun Pak eta teh matak seiring dengan itu urang kumur mangga urang mah abdas terus wajah seiring dosa itu urang nyinghareup kana dosa kana maksiat diguburkeun eta teh ku cai urang seiring talinga mangga seiring dengan tetesan air terakhir dina talinga nu diabang-abdas seiring dosa gibah nabi mah kajasus korek-korek air batur di dieu teh ngurut karek abdas semua dosa-dosa Allahu Akbar apalagi umroh anu mahal jauh perjuangan haji bisa dapat Allah salah satu yang fokus betul dan bahum dan ban maghfurah wa dia ditinggal sebelum taubat mesti ampun istighfar itu Allahu akbar wa dan bahum maghfurah wa amalahum amalan mutaqabbala ibu amal naon tadi ya salatna diberkahkeun ku Allah dosana diampuni ku Allah tamu Allah boga kalimat istimewa doa dina makmum ijabah wa ayat 17 makmum ijabah hiji wa disebut multajam ieu juru Ka'bah Hajar Aswad ieu pantok Ka'bah antara pantok Ka'bah jeung Hajar Aswad itu 80 cm disebut multajam itu dijaga ku 70.000 malaikat ditugaskan karena aminan doa dirinya nepi ka parat Hadratul Qudsi bener Pak jadi aras Baitul Makmur nepi ka Hadratul Qudsi ajiga asna eta Pak lampu tengahna maka dihanapna itu persis Ka'bah maka itu singklina diaminan ku 70.000 malaikat boga pelontar dina frekuensina na eta Hajar Aswad diputerkeun kuno tawaf mangka lamun cek hukum fisika lamun urang murid teh kira tak ya Pak mangka eta ngajuna berseiring dengan arah jarum jam itu naik ka luhur hukum fisika eta baldak cobian ka Bapak Ibu lamun urang rek nyambut paut tadi kieu teh set saja gitu ya set jadi jika tawaf jadi berlawanan jeung arah jarum jam ari jarum jam itu tak ya mau gambar di tak jadi Ka'bah dikancel mangka eta teh naik energina lamun aya helikopter keur maju Pak keur eureun eta teh kitu murid teh tewak beras kali mau pelajar teh murid teh juga tawaf tak eta teh nganggeurkeun secara fisika kunaon ngaduna dirinya buat di Ka'bah khususna di multajam umumna di area Masjidil Haram naik na gancang sabab diturbin di budak naik na frekuensi luhur naik hiji-hiji dan perangkara anu dieureut ibadah tawaf dan tawaf itu diberhentikan di kalimat takbir
Allahu Akbar, Allahu Akbar, komat dasar Allah. Kita kalau dibahas, jadi ayat itu sorak, itu kalimat, anu ngegegerkan malaikat di langit. Mana salah hiji kalimat takbir, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar, Bapak, Masya Allah. Tapi kalau kurang sholat tadi, kalau berarti mi'rajul mu'minin. Jadi sholatnya naik, udah bisa naik mi'raj. Seperti naik nah Kanjeng Nabi mi'rajna. Kunaon hasil Isra Mi'rajna nyaeta sholat. Maka disebut saur Nabi as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholatnya naik nah seorang hamba. Keur naik eta dibuka ku kalimat takbir. Maka sholat takribna muftatahatun li takbir wa mu'tataharun li taslim. Diawali ku takbir kabawa ku kalimat takbir alam bulan masuk alam manusia alam jabarut langit alam malakut alam malaikat sampai alam lahut itu tembus mata kalimat Allahu Akbar ku sabab eta salat rek jadi mi'raj maka connect mendina HP mah direk main internet diaktifasikeun turun naik Pak bisa browsing bisa Facebook bisa internetan bisa udah WA fasilitas satelit sabab dibuka koneksi jeung aktivitas tah keur menaikeun salat teh Allahu Akbar tembus 4 tahun takbir teh takjub malaikat di langit sok tah keluar eneros teh ibu-ibu muslim ceng nah salat teh kahku hauqalah usolli fardhu dhuhri la haula wala quwwata illa billah nah teh tahlil usolli fardhu isya la ilaha illallah nah teu tahmid usolli fardhu dhuhri alhamdulillah nah teu tasbih subhanallah qoma teu istirja usolli fardhu subhi inna lillahi wa inna ilaihi betul takbir salah satu hikmah takbir membuka cakrawala langit sabab rek manteurkeun salat sebagai mi'rajna naik kamu takjub malaikat tu kalimat. Kedua, malaikat takjub kalimat adan. Malaikat langit adan. Dilagi-lagi dimulai itu kalimat takbir. Lipit, sembarang. Padahal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan dapat jingkah kubukan sampai tidak terdengar lagi. Bahkan ku adan, masya Allah, beda adan di Cibulu, cek. Kejadian ada di Mekah sabar di Madinah di Mekah matu masya Allah cabai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar berbondong-bondong khas nareunah ada nu qomat nareunah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nikmat qomat. Geus kitu teh Pak Komo salat isya, subuh, maghrib, kadang ismau cek imam, ismau subuh maghrib. Ismau antadil ma inna min tamam ismau jajaran jutaan jelema. Cek imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak eta takbiratul ula. Allahu Akbar. Kan berarti tidak jendil. Galina kita iman ngerenah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta amin teh amin. Masuk teh kana surat ngeureunahna cik naon anu ibadah haji jeung umroh nu adang di Mekah di Madinah ngareunah qomatna ngeunah maca Fatihah ngareunah
Sorak dengerin, naon sababna? Maklum mayarna gede. Sepeda mah teu di lemur teu mayar. Teu mayar. Ada mayar. Masya Allah, pada subuh salatu khairun minan naum. Pada ini pemuda kerja mau menjawab salatu khairun minan naum. Itu salat itu naon-naon. Ada bukan ada bagi-bagi jam ini ke kurang denge kurang iman. Mau jawab salatu khairun minan naum. Ari salat itu anu-anu. Oh saya. Kang Haji pernah dengan Yusuf ya, ada penggulang kita cek. Ada, kan sholat di mana? Di rumah makan di Hanafa, kalinya tajum kamar riba di terus kita cek sholat di masbuk lah, kang aja terus ada pas sholat makmum di mana? Wah ini makmum bi alaihi, waduh, kan kupatihan dari tajum di mana jadi ngaji nama madrasah mana? Ala nasro laka sodro drok angka mitro drok ada aceng begini di masalah anak ini drok rek seri paurat kada rek usia drok angka mitro drok di umurin Yusuf cari pieu naon eta tidinya naon amak cari naon sababna teu ngareunah oh makmum teu mayar oh penumpang lewat teu ngareunah wah saos rasakeun eta beuneuh ada tiburin Masya Allah kaberkahan kamulia takwa teh siapkeun hidir neng naik batur anak kiwat doa-doa terbalik hiji di Multajah kedua di makom Ibrahim, katilu, bener di hijir Ismail, wah ayat melengkung itu, ayat talang gelut emas, jadinya wah ayat nama aplikasi mapai kadina tela. Terus luar biasa, Abu Gurma, oh pas sedang tidak diatur, ngabdi sholat ngaduma, makom hijab, di mana di masai seluruh tempat sa'i sakuringan Ka'bah. Di belakang makom Ibrahim, di Sofa, di Marwah, antara masai, di antara Sofa dan Marwah, kemudian di Hajar Aswad, kemudian di Masya Allah, sumur Zam-Zam, semua di area Masjidil Haram ini tidak ada demi Allah di tempat apa lain, hanya Allah yang yogikan dan memberikan kepada mereka yang menjadi tamu Allah. Tuyuh Rahman, ibarat hujan, Nuh Haji jenguh, uang, persiapkan di ayat doa-doa terbaik. Minta apa? Naon yang haji lamun gua anu pengen anu terbaik. Doa anu terbaik di lintang di urang hayang disalametkeun tina seuneu neraka, hayang dihampura dosa cita hayang menang rahmat ridho surga Allah. Tidak ada doa yang terbaik melebihi eta. Naon kalimatna? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Gusti abdi nuhun ridho salira jeung surga salira jeung abdi salametkeun Gusti abdi nalindung tina seuneu neraka. Naon sabab lamun jelema geus disalametkeun dina dirina seuneu neraka jeung diasupkeun kana surga menang ridho Allah. Saur Allah wa man uzzisa fi adina wa udkhilal jannata saha jelema disalametkeun dina seuneu neraka wa udkhilal jannata jeung diasupkeun kana surga maka nafas eta jelema teman geus beruntung ka cina. Jadi keun eta bangsa kuwi non mangberdak doa sekian Gusti si ujang itu can boga pamajikan jangkeun Pak jeung lain duda kita duda keren target pada kita bulan Desember jang lamun bulan Desember can ngambil pamajikan naon diulangan teh ku bapak yang dijadikan gantungan kunci ulah gantung debu atuh Pak kudu dipake ngaji Pangurah sebentar dia juga ya. Jadi ibu pun adi alhamdulillah udah keren kan. Masya Allah itu Pak. Urang teh langsung tunjukkeun sagaran Pak Uwa dia kedua Gusti sanes abdi ngumpul. Anu hoyong kasorang kadampateun sampean ka itu ngelaksanakeun ibadah umroh ieu tapi gupay gero Gusti pun anak
pun incin sadaya nudurieun abdi, bahkan masyarakat abdi, warga-wargi abdi, terutama anu harita ngaji dina syukuran abdi Rabku paling rahmat salira sangkan mereka ditakdirkeun melaksanakan haji jeung doakeun ku. Jadi ulah cilimit urang teh wa diteunkeun ari teh didoakeun ari wa teh ngadoakeun. Wa geus dihampura teh ngalumpakeun hapa. Gusti ini tuh oge hampura abdi sama tadi dina 13 Allah cara ngampuni dosa teh aya dosa nu teu bisa dibungkus ku tobat istighfar, teu bisa ku penyakit, teu bisa ku musibah, teu bisa ku kahadean. Baru eta jelema dihampura Allah. Lamun eta jelema dipanggilkeun hampura ku saja. Tapi na Islam ulah trepa tapi kita jadi rukun khatib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi sahabat wukuf di Arafah, Allahumma ighfir bukan Allah ighfir, ulah egois, individualisme, hilangkan egoisme aja. Mata Nabi nyontohan bahkan sekaligus ada ingkamna elekna katanya diriung kepada sahabat lalu berdiri di tapak teguh. Masuk Nabi, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Gusti hampura semua dosa jemaah haji wa liman istaghfara lahul hajj. Jeung dosa-dosa dipamentakeun hampura ku jemaah haji. Ieu pesan hadis naon jeung doa bahwa urang kudu pamentakeun hampura keur mukmin anu seueur. Loba dosa mukmin anu dihampura ku Allah gara-gara dipamentakeun hampura ku seueur. Dosa indung bapa dihampura ku Allah gara-gara dipamentakeun ku anakna. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Itu Pak urang sadaya mangka didinya wa suhurkeun urang ka Allah. Rabb sanes abdi wungkul hoyong kasalang nikmat jadi tangis salira. Para putra seutuh turunan amin, warga masyarakat baraya dan anak kolega, sanak ahli pamilih semua. Rabb takdirkeun bisa amin. Amin. Doakeun pribadi ibunya sing kasuhan. Amin. Hoyong Mekah kariji gitu. Masya Allah. Oh, urang aku kumpul di ayeuna. Kumpul untuk ladangna yang umroh. Terus awal Pak, baru saudara 3 bulan. Masa pengawasan itu yang jamaah DGG ya 20. Insyaallah dan kami ada Kang Ade yang siapnya. Alhamdulillah. Jadi dirawat dosa nomor 2 doa. Nomor 3 ibu bapak dikasakeun urang diberkahkeun ku Allah. Nah, rek bisa neuteun Ka'bah. Ieu biji buluh di dieu. Bari basa mustaqbilal kiblat mustaqbilal Ka'bah. Bari Ka'bah teh ka Nabi. Sedangkan di ditu ditakdirkeun Pak naon untungna jeung haji. Lamun uwah di Ka'bah. Pak. Dosa panon melebihi jawarih dan lain-lain. Bahkan semua dosa berawal dari sini. Urang rek ahina kabatur ibu teh dina soca saras. Urang rek moyo kabatur dina soca. Urang rek ngibah ngabarekeun batur dina soca. Rek sedil pilih batur dina soca. Rek sakadar pagi ti dieu utama. Tapi saudara Nabi anjeun ulah putus asa. Bahkan Allah dina Al-Qur'an wala yataymassu bi rahmatillah. Anjeun ulah putus asa di rahmat Allah. Nabi resolusi naon? Hiji di mana panon hiji jelema mukmin ditinggalikeun kana 4 perkara. Mangka 2 kahadean di Allah. Hiji eta pahala keur panon khairu minad dunya wa ma fiha, leuwih berat tibatan dunya jeung resina. Jeung dosa-dosa panon dikuburkeun Allah. Masya Allah. Tinggali ka deui. Naon ya Rasulullah? Wa hiji soca dikuburkeun dosa jeung ditinggikeun pahala. Soca hiji jalma nu dipake ningali Ka'bah Baitullah. Albar hadis Nabi, hari Allah malungsurkeun ka Ka'bah ke 120 rahmat. Dina 120 rahmat dibagi pilu 60 keur tawaf kuringan Ka'bah. 40 keur salat di sakurilingan Ka'bah. Sesana 20 keur jelema anu ningali ka Ka'bah. Jeung aing jeung si istri, mamah aing cicing di dieu lamun geus salat teh. Ieu jeung hadis urang neuteut Ka'bah, berai tepat neuteut Ka'bah. Qomo wa pertama urang masuk ke Masjidil Haram. Lus urang ingat Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rak mangka sareng pembinggi teh ieu Ka'bah teh lolobana mah teu anggeus teh.
ngadoa Ka'bah teh kumaha ditanya Ustaz Allahumma ighfir Allahumma zid hadal baita taslifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan liman hajahu aw tabar kadek geanggeus Pak ieu gedur cita-cita di kampung kolebatan di baheula aya nepi ka dieu teh peribahasa di lembur mustaqbilal Ka'bah mustaqbilal Ka'bah ayeuna mah aya di hadapan Rom dicasrinya langsung 20 rahmat mata pada orang ningali ka Ka'bah dirinya kabagian 20 rahmat kumaha ngaji lamun Ka'bah nu di imah nu mana eta ngagantungna kalender mah berarti make ongkos sing dipelel-pelel cek ngaji Pakai ongkos. Ka'bah nu di ditu asli enggak sok dalam punya amin ya rabbal kata depak berkah di Allah kadua soca hiji putra nu diangon ningali ibu Rama digugurkeun dosa na ditinggikeun pahala sifat ningalina cek Nabi nadrot rahmatan jadi nadrot rahmat teh naon cek nadrot rahmat teh jadi deudeuh natapnya ajri ibu Rama berjoro-joro itu bisa lamun minum bapak urang aya kan urang tebak di kota genep tahun saja beda balik mah papa ngijin ibu indung saja lebih ke Cibulu dia perang naik pesawat terbang turun deh Pak jauh naik di tengah taksi jauh ini kalau naik di bis antar kota turun dari stasiun kota naik di tengah angkot jauh ini kalau naik karena angkot gesina angkot jauh ini kalau naik karena ojek geus turun dari ojek sampai jalan setapak ngajujug ka Pilagura lain lainnya nyawa ayam kena jadi maka digabruk dirangkul mama joro-joro itu nyanah kita menjadi anak kalau jadi kalau mangka eta sarua jadi pahala mendapatkan haji mabrur bangga lamun urang gadokeun hiburan teu nu katilu soca digugurkeun dosa soca diampuni ningali huruf-huruf Al-Qur'an cek Nabi satu huruf asru amsalihah 10 kali lipat Allah menyebutkan alif lam mim hiji tapi alif hiji lam hiji mim hiji artinya paling sering alif lam mim ilmu rahmat qul lamun ibu yasin tabarak wa qimah sajus bahkan lain sallallahu man khatamal Qur'an wa yusallun sittina wa albina malaikatil muqarrabin Allahumma ighfir warham fulana bisababi khatimil Qur'an saja menghatamkan Qur'an didoakan begenep ribu malaikat pamintakan rahmat cing ampunan nepi ka kejar ka Rasul Qudsi amin hebat nu katilu ibu suara anu bisa membikin para malaikat takjub di mana talbiyah tak lamun gua diambil mikot labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak dapat takbir ada talbiyah kegar malaikat eta saur Ibnu Qayyim istamalat kalimatut talbiyah qawaidul azimah wa qawaidul jalilah sungguh kalau menemukan dalam kalimat talbiyah aya kaidah nu agung mana dinya tauhid tilu hiji rububiyah uluhiyah jeung tauhid asma wa sifat eta asma wa sifat Allah kasifatan sifat kalam mata kurang memang labbaika aku penuhi panggilanmu ya Allah hartosna Allah sebelumna memanggil maka itu melalui seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam maka kalimat labbaik Allah eta ibu talbiyah teh seruan jeung dapat tahlil komitmen jeung konsisten maka berat pahalana khairu minad dunya wa ma fiha leuwih kade tibatan dunya jeung beusina dahsatna kalimat talbiyah saja tinggal gegerkeun malaikat di langit mana bahkan dia sajarin madarin sajarin batu lumpur pepohonan bergetar memintakan rahmat dan ampunan bahkan maka jadi saksi di akhirat seolah bumi terbelah ada cenah talbiyah sampai Pak ujung-ujung ini urang we di daripada sekali itu bapak sekali sing jantan keluar dari surat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik inna
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tarik keluarkan suara irfa. Kawan dan Jibril bejakeun ka Muhammad irfa aswatahu. Keluarkan tanggihkeun suara maranehanana sabab eta merupakan syiar jeung malaikat bangga bahkan lebih ke langit bahkan takjub para malaikat. Coba angkat suara. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersama masjid. Iya di nafis. Masya Allah. Indah kalimat. Urang komitmen pasti labbaik aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nikmat dimanjakan Allah, tamu-tamu Allah ditinggalikeun kana Ka'bah, diampuni dosa, dilipat gandakeun pahala, dikabulkeun doa. Naon deui? Urang berbisnis jeung Allah. Mata kalimat wa tijaratan lan tabur. Gusti bener jadikeun di perniagaan bisnis na dagangna lan tabur anu rugi. Ari mana bisnis dagang aya dua. Hiji tijarah ilahiyah dagang jeung Allah. Mana urang teh Pak dina surat At-Taubah ayat 111. Surat nomor At-Taubah ayat 1 Pak. Ayat 1 Pak. 111 surat nomor Ibu. Coba surah Allah. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Saestuna Allah geus meuli. Innallaha astara. Allah nu membelina dagang. Minal mu'minin di hamba-hamba nu beriman. Urang anu ngajualna dasarna iman. Naon daganganana? Anfusahum diri manehanana. Jadi kerja lemah iman mah diri teh. Mun sehat jam, mun kuat jam, mun ora jam, mun hayang jam, mun aya kesempatan jam, mun aya takdir jam, mun hirup jam dijual. Nomor kedua naon? Wa amwalahum jeung harta. Jadi harta teh lain tujuan akhir. Tapi kerja lemah iman harta teh alat dagangan keur melibati di Allah. Naon? Nu dipake BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji, nu dipake umroh, nu dipake zakat, nu dipake ngabangun madrasah, nu dipake berjuang beragama, nu dipake syiar, nu dipake sedekah jariah ngabela fakir miskin yatim piatu. Itu dijual di jalan Allah. Kunaon? Bi annalahumul jannah, ku surga batinna. Jadi Allah nu meserna urang nu ngajualna dasarna iman jiwa jeung harta daganganana mangka batina surga. Cing saha ini anu teu kabita rek dibatian ke surga Allah. Ingat sal Allah jafarna al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Allah pantas buruhan keur ibadah haji anu mabrur termasuk di dalam umrah mabrur lintang di sawarga. Eta teh batin ya Allah hasil jual beli. Padahal jual beli jeung sesama manusia loba rugi. Bahkan iblis dina keuntungan dibandingkan jual beli jeung Allah surga. Allahu akbar. Urang geus jual beli Pak. Naon sababna? Ieu 35 juta kali 3. Eta teh keur kumpul 105 juta can ongkos. Enak can jajan milih keur bakal gede keneh bakalna. Wah geus sabaraha keur bakal cukup jenajah haji lamun 300 juta. Gede deui mah. Masya Allah. Eta teh Pak, coba lamun urang 100 juta. Di luar dipake umroh, dah mikir mulai panggilan iman. 100 juta siapa mah kan gitu. Lamun dipake meuli tanah sabaraha? Oh geuning. Lumayan berinvestasi 100 juta. Bapak lamun dipakai meuli gelang ieu perhiasan nu nilai lebaran, lamun geus lebaran mudik loba sewa dulu. Lamun mama make cincin teu jeung ieu meureun gelang loba teh era sasalaman teh. Dah mah nyai kirim cincin. Dah mah nyai kirim cincin 100 juta sia mah lamun dipake nyen imah mangkani rek ngawinkeun budak teh. Masyaallah teu boga keramat 100 juta lamun dipake meuli vario. Ayeuna mobil anyar ngan 70 dapat 100 juta mah lamun dipake nyambut. Wah eta teh.
Tapi panggilan iman anu berbicara, ayo udah umrah, ayo udah daftar haji, ayo udah umrah. Pak, eta investasi. Sallallahu perjalanan ibadah harta bananya haji dan umrah mangka seperti dina jihad fisabilillah dinar ad-dirham sampai mi'atin dhafin dibalas oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Jadi kalikan Bapak kalau 100 juta kali 700 raja haji beureun bakal menang 700 kali 100 berikan ulang lebih 7 miliar. Merasakan mungkin tong yang di kontanan bisa tiasa apa menurang balik itu ibadah haji 75 juta 3 miliar setengah datang teh goblok aya ditinggalkeun imam 40 poe ibadah haji hari buka kunci kamar tuh aya karung diguar ke sini 30 miliar 25 miliar dihargaan ya sangat Allah kawasa ngan bisi stres mau itu kurang kedua oh dicicil ku Allah aya anu saminggu 3 miliar anu sabulan aya bisa umur hidup hakikat kaum mungkin di akhirat diteun anu 700 kali lipat eta kepentingan akhirat dilipat gini masa eta bisnis jeung Allah ada uang jangan dinaon atuh makal kan aja mah kamari jangan cerita dak mama bagi rokok terus mah cenah ambil ujung bungkus eta teh ujung bungkus cenah mama tara bisa naon namun kebudut mah dijunggal mah kalau rai eta 7 bungkus kumaha caranya kan baca kieu memang slot bawa eta koper 75 kilo tong dieuseun naon rokok bisa sih sampai kayak di rom dihanap sing hanap terus rokok sing betot kok terus dikumaha dan cek tutup di kayak di rom tong dieuseun naon tong cek rokok ke ulun set tuluy settingan dikunci memeh diinit diterbangkeun bae teh diangkut travel sing travel tangtungkeun eta koper terus urang maca sholawat sekali bismillah sekali Pak tuluy urang mundur di lengkah tingali eta koper tuluy nyarita kana diri ari aing ka Mekah rek ibadah rek ngadon udud udud benar Pak benar berkah singkah seorang sing maupun sadaya keberkahan demi keberkahan bil khusus biasa beli deui ka ieu tempat ka bumi ka lembur beri jeung anak haji anu umroh anu mabrur amin ya rabbal alamin dan ini Bapak wah jadi bisnis di Allah luar biasa maka tijaratan bal mabur Gusti jadikeun perniagaan anak teu rugi eta teh bisnis insania bisnis insania jeung bapada manusia tong kaget bener lamun jalma geus ibadah haji jeung umrah sok untung terus aya nu pakir geus hajian sabar kali aya nu pakir geus umrah sabab didoakeun wa tijaratan lan tabur Gusti perniagaan untung terus tangina bukti dagangna berkembang karirna lanjut naon sababna doa amin para malaikat Allahu Akbar itu kalau Nabi jurus kekayaan teh salah satuna umrah ngadakankeun kakayaan aya hadis teh eta cek kamu ngalian aya kitab namun sahih Bukhari asal dina munkarul hadis. Jadi salah satu jurus beunghar adalah umroh. Sadar Pak, aya beunghar teh urang beunang. Hiji aya umroh, ngaoskeun surat Waqiah, seueurkeun istighfar, sedekah, urang loba salat duha, salat hajat, seueur. Aya beunghar teh urang teh, aya babari rezeki. Ulah salah. Bahkan di Cidatar mah hayang babari rezeki teh ulah salah ini salah kita mun isu-isu ka mana. Tingali posisi bojo urang sareng dina waktu subuh ka mana. Lamun bojo urang cenah waktu subuh kieu kata tubuh ini salaki ka belah kepetan sabab mungkin rezeki keur aya di belah kepetan. Lamun bojo urang dina waktu subuh bak nya kerek akan sareng ini salaki ka belah kidul. Awas sabab mungkin rezeki keur aya di belah kidul. Lamun waktu subuh bojo urang sareng nang kuban ini salaki ka belah kulon sabab mungkin rezeki keur aya di belah kulon. Lamun dina waktu subuh pamajikan urang sareng nang karang
salah kita ini kamar mana rezeki aya di hareup. Kari betot rungkutna, hujan cenah katon. Ning ngadeg. Hartos Pak. Naon? Mudah-mudahan hari kanan mudah-mudahan sing diberkah ku Allah amin ya rabbal ibu aya umroh ka ngaji aya anak doana ibu sampai ibadah sekali dua sekali insyaallah ibadah umroh nanti boleh 7 bulan aya diberikan ibadah sekali juga pasti kurang doa dulu kan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka waluya Allahumma inni as'aluka waluya Allahumma ya Allah inni saestuna abdi as'aluka nyuhunkeun ka salira waluya waktu perlu aya waluya teh waktu perlu teribu lamun waluh perlu pas-pasan dikit pas aya umroh pas aya kuliah pas aya perempuan belieur pas aya kawinkeun budak pas aya gande mobil pas aya eta rezeki tong kejung-jung karena pas-pasankeun bae pas butuh pas aya amin ya rabbal alamin ibu bapak mudah-mudahan buat sing sehat, buat sing berkah, buat sing lancar ini bahkan mulai deui kalau berkumpul jeung barudak keluarga sadayana bari sehat, bari nana gelar umroh anu mabrur amin ya rabbal alamin. Jadi Pak doakeun sadayana ini tuh sama kupai itu. Kedua, pamintakeun ampunan Gusti, hapunten abdi jeung sadaya dosa-dosa warga-wargi kolega sanak baraya pertama abdi ulah diberi kaliwat bersih dari Gusti dosa-dosa amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sakit angka pihatur turunkeun bila aya umpah ucap anu kira berkenan secara pribadi ngiring diri manusia simpati hati udah dedeu ke dinten minggu subuh insyaallah di jam 6 lajang di itu jam 1 lebet ka penerbangan atasnya non take off terbang jam 1 pergi ke Makkah insyaallah waktu Arab Saudi jam 11 dan ke Makkah lawannya ke Makkah dan kembali ke Madinah insyaallah. Bu bapak kurang sadayana riwas penerbangan deui insyaallah tanggal sawal pertengahan jadi badai saya kebun adi ka Bados bulan sesama di sawal insyaallah membadai bangsa ayo mudah-mudahan dikabulkan rezeki anu barokah amin rezeki anu jembar amin rezeki anu barokah amin rezeki nu lengkap di berbagai arah amin rezeki nu teu susah payah amin rezeki anu berlimpah amin rezeki orientasi ke ibadah amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian lengkap ya turunkan bila aya ungkap ucapan kira berkenan berkesan aminan deui sakali urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu umratan mabruran wa sa'yahu sa'yan masjuran wa dhanbahum dhanban maghfuran wa amalahum amalan mutaqabbalan wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrisna ya Allah akhrisna ya Allah minadh dhulumati ila nur amin ya rabbal alamin. Sakit mengkapi hatu apunten perintah sadaya dijarah mendidinya acan urang ya alima ma fis sudur aya kerentes dina mana cita-cita wa dikabulkeun keneh di anu gelak. Ya Allah Maha Ulima kami segala pengharapan himmah cita-cita anu mulia para hamba-hamba Allah duyuhullah
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.